Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka 38 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon, mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Si Giwang bagian anu ka 38. Kumaha salajengna? Soret cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Harita Jakapawana jeung Jakasona duanana terus ngaharuleng ngumbar lamunan. Ingat ka indung bapana anu dipaluruh tapi weleh can kapanggih bae laratanana. Tapi sabot dina kayaan keur kitu, ti kajauhan rentang-rentang katingali aya rombongan keur laleumpang jeung sawareh narumpak kuda. Jiga anu terus rasa Jakapawana gancang ngajakan nyumput ka adina di tempat anu sunyi, tapi bisa ningali kanu ngaliwat kalayan jelas. Oh, aya naon Kang? Cek Jakasona ruas can ngartieun make diajakan nyumput ku lanceukna. Tuh tingali kita beh ditu tuh aya nu keur lalumpang jeung narumpak kuda make saragam. Pasti eta teh rombongan walanda teh beuneunan sona. Tapi nah urang bet kudu nyumput sagala Kang. Apanan urang mah teu boga salah ka maranehna Kang. Cek Jakasona ngajawabna polos. Ai ngomong teh sok ka mana karep sona mah. Teu ngarti sifat walanda kumaha ka urang salaku warga pribumi. Kabeh oge dianggap musuh jeung dimangpaatkeun ku maranehna mah. Jadi teu salah namun urang ayeuna nyumput. Cek Jakapawana. Jakasona tetela. Jakapawana tetela sikepna teu mihak ka Walanda jeung teu nyahoon. Indung bapana mah mihak pisan ka Walanda salira ieu. Sedengkeun rombongan bener
eta teh rombongan Walanda. Beki lila beki deket jarakna ka tempat panyumputan Jakapawana Katut Jakasona. Jeung kitu we meureunan kuduna eta rombongan teh bet ngadon rareureuh heula deketeun tempat adi lanceuknya rumput. Jakasona gentak dibekem bibirna ku Jakapawana sabab bisi betus ngomong lantaran Nyi Campaka katempo di Barogod bari sukunan danangan tatu tapak ditembak. Jeung Jakapawana wau ka Sersan Joko anu sok pirajeuneun ulin ka imahna. Jakapawana oge memang sarua kaget harita teh sabab eta rombongan Walanda tetela bari mawa babandang hiji wanoja anu kungsi nulungan maranehna duaan tina ancaman jalma boncel kembar teh. Anu reureuh di antarana kadenge ngarobrol wang weng dina bahasa deung. Tapi iwal ti Kapten Abud jeung Sersan Joko katut si Aseng anu kaharti obrolanana teh. Kadenge ku Jakapawana katut Jakasona, Kapten Abud anu keur cumarita. Jadi Aseng katut Sersan Joko mah moal langsung milu balik ka markasnya. Sabab arek terus ka gua mau ngalongokayan da Maraseta kitu meureun, cek Kapten Abud bari ngabagi paneuteup ka Sersan Joko jeung ka si Aseng. Si Aseng kadenge harita nu nembalan, nya kitu pisan Kapten, kapaksa we kuring teh kudu indit ayeuna keneh ka gua mau dibarengan ku Sersan Joko mun didinan kitu oge, cek si Aseng. Nya ari memang penting-penting teuing mah jug bae diidinan ku kuring oge. Sarta ieu masalah bakal dijelaskeun ku kuring ke ka Jenderal Gabriel Van Holden. Ngan umat ieu ulah terus ngamplengnya. Oh siap Kapten, kuring pasti moal lila-lila ya ditu oge. Isuk paget oge kuring duaan tangtu bakal mulang deui ka markas. Lain kitu Sersan, cek si Aseng ngareret ka Sersan Joko. Anu direret gancang unggek bari ngawalon. Nya heueuh atuh arek naon lila-lila aya di ditu oge. Malah mun daraekeun mah sida Maraseta katut guruna nyaeta Ki Gebleg. Arek terusina cicing tumetep we di ditu di markas. Tur kudu dijamin sagala pangabutuhna ku urang. Sabab tanaga katut kakuatanana memang diandalkeun pisan ku urang. Jenderal Gabriel Van Holden oge tangtu bakal atoheun sida Maraseta katut guruna cicing di markas. Cek Sersan Joko anu keukeuh can ieu hafaleun yen Ki Gebleg geus taya di kieuna. Atuh ari kitu mah kuring satuju pisan tah kana eta pamaksudan teh Sersan, cek Kapten Abud sapinuna terus satuju kana pamaksudan si Aseng katut Sersan Joko. Jeung obrolan teh rada manjang sagala dicaritakeun sagala diobrolkeun bari tetep teu sadar yen obrolan maranehanana aya nu ngadedengekeun. Kabeh jongjeun we ngarobrol nalika ngareureukeun ka Cape. Ngan hanjakal anu ngadedengekeun kana eta obrolan rada meunang apes sabab beungeutna pisan ka Banyur ku nu kieu. Hate mah geremet pisan Jakapawana teh dina waktu harita. Kongang mah hayang ngabetrik kana barangna si bule anu teu boga kira-kira micen bau di mana bae. Sedengkeun Nyi Campaka anu memang teu walakaya harita batina terus ngarakacak jeung nalangsa ka bina-bina dumeh ngarenapan nasib dicangkalak ku bangsa Walanda. Ki Guru, turunan abdi Ki Guru, piraku jalma jahat kudu unggul bae, sedangkan abdi anu saja ngabela kalemah cai kendang ngarenapan naas seperti kieu Ki Guru. Cek Nyi Campaka jumerit nyamat-nyamat ngaran anu jadi guru. Jeung tetela jumeritna batin Nyi Campaka harita langsung temus kontak kana batin Ki Bongsang anu jadi guruna anu keur anteng-anteng sila dina amparan samak di bale-bale anyarnya.
banget muridna ngarada kokolebatan bae nembongan dina kongkolak panon. Duduh teuing anaging sing sabar cu, sing sabar. Ayeuna aki datang rek nulungan hidup. Ceki bongsang beringan sakilat cirimna terus ngecorelat ninggalkeun padumukanan. Tur sanggeus ngarasa cukup mah rareureuhna jeung ngarobrol. Sersan Joko katut si Aseng leuwih ti heula pamitan, laju indit ninggalkeun eta patempatan. Diselang ku waktu anu teu lila, mangsa arinditna Sersan Joko katut si Aseng. Rombongan kompeni Walanda oge terus ngamimitian deui lumampahna. Pikeun mulang ka markas anu jarakna memang masih keneh jauh. Kalawan lalaunan, Jakapawana katut Jakasona karek barijil tina tempat penyumputanana. Setan alas ya, aing dikian ku si bebengok bule. Aing kapaksa ye kudu neangan walungan pikeun bebersih jeung salin baju. Cek Jakapawana nalika geus kaluar tina penyumputanana, terus kukubuk bari merhatikeun kanu keur arindit. Tos Kang tok kada ambak-ambakan kitu, bongana urang ngadon nyumput, jadi we kakihan ku si bule. Terus ari Ceu Campaka arek ditulungan moal ku urang Kang. Cek Jakasona, Akang memang boga niat aya nyelametkeun Ceu Campaka. Tapi pihak musuh sakitu lobana euy. Asa tuuntupan Akang mah pikeun majuna. Ngan eta rombongan sabisa-bisa mah ku urang-urang tuturkeun. Sugan we atuh maranehna bisa dibongan ku Akang. Cek Jakapawana miharep bisa ngabebaskeun Nyi Campaka tina tawanan musuh. Nya mangga tuh Kang, telangkung Akang we malah hayu bae Kang. Jakasona ngawalon pondok. Rombongan Walanda memang moal sadar mun harita aya sabaraha jirim jalma anu nuturkeun ti kaanggangan. Kabeh tong wewe laleumpang jeung narumpak kuda. Nyi Campaka digiring kuduaan di tengah-tengah rombongan. Ngan sabot keur aranteng laleumpang. Prajurit anu leumpang pangtukangna ngaradak ngaleungit aya nu nyamber ku hiji jirim jalma anu datangna munggu cepetna keranan. Curela cileung kolebat set geples. Prajurit Walanda hiji beunang ditewak ku eta jirim jalma. Laju beuheungna dieuran ku akar gantung nepi kaletana ngeler. Dua sukuna kakerejetan sakedeung mangsa ngalepaskeun nyawa. Curela cileung set kolebat kep. Sarta eta jirim jalma teh tembong ngolebat deui nyamber hiji prajurit dibawa ke tempat anu anggang deket cungkrang anu lungkawi. Bari bahamna dibekem supaya teu nyowara. Bedil setena direbut ku eta jalma, sedangkan prajurit Walanda saterusna dibalangkeun ka cungkrang anu memang loba batu galede di handapkeunana. Seteng kolewe. Prajurit Walanda kadenge keneh sorana ngagero ngelewung tarik bari panjang. Terus jempe lantaran barang nepi ka handap sirana langsung bencar. Awakna raremek meh hancur getina muncrat ngamandian buga. Cileng sap kolebat cle. Ayeuna mah eta jirim teh tuanian deui gagabah ngalakukeun tindakan. Sabab serdadu Walanda diantarana tembong pating lalieu katukan mimiti curiga lantaran babaturanana geus leungit dua. Jeung saha atuh eta jirim jalma teh sabenerna horeng eta teh Ki Bongsang geuningan anu ngahajat datang pikeun nyalametkeun muridna. Di tukang mah geus pating lalieu ngeangan Walanda nu ngadak leungit. Sedangkan di hareup masih kena jongjen we leumpang jeung narumpak kudana masing-masing. Can ieu nyahueun kaya di tukang mah kumaha. Sep cileng kolebat. Jirim Ki Bongsang waktu ningali prajurit Walanda rada balangah deui. Gancang ngolebat jirimna pindah tempat. Tina hiji dahan kana dahan anu sejen
batur beki deket jarakna ka sabaraha urang prajurit anu pangtukangna. Kalayan sanggeus ngarasa tarapti tur pasti jeung laluasa pikeun ngalakukeun deui tindakan. Harita Ki Bongsang terus ngaparedogeun regang-regang awi garing 10 buku diparelkeun kana 10 beuheung prajurit. Sedangkan Ki Bongsang sorangan geus ngolebat deui bae jirimna pindah tempat. Siut cerep beres kolebat geus. Jungkal kedebut. 10 prajurit kadenge pating caraklek sakedeung, laju pating cerungkal, pating kedebut taya nyawaan. Meh bareng anu dihareup pating randeg jeung pating lalieu ka tukang. Kaget waktu ngadenge suara nu pating caraklek jeung blag-bliglu. Kapten Abud jeung anu liana we jadi pating raranjug kaget waktu ningali 10 prajurit geus parlaya bari guyang getih. Kurang ajar. Nah anu geus wani ngalakukeun tindakan model kieu. Kalian semua tetep waspada jeung siapkeun bedil euy. Aya jalema anu coba-coba ngabunguan ka urang, siapkeun. Cek Kapten Abud mere komando ka prajurit walanda. Para prajurit teu kaleket, gancang kompak nyarabut bedil timah panasna pikeun jaga-jaga bisi aya nu ngabunguan deui. Jeleng. Kapten Abud dituturkeun ku 2 urang prajurit terus tarurun tina tonggong kudana mariksa kana kayan layon ti kadeuketan. Pasti aya hubunganana jeung bikang tawanan ieu kajadian teh jiga mah. Cek Kapten Abud geus bisa nebak kana eta kajadian. Anu pasti bae aya hubunganana jeung Nyi Campaka anu kiwari jadi tawanan maranehanana. Matak harita Kapten Abud gancang marentah supaya diantarana leuwih ketat ngajaga Nyi Campaka jeung sayaga bisa anu nyerahan. Sabalikna Nyi Campaka ku aya eta kajadian jadi gede deui harapanan bisa leupas tina cangkreman pihak walanda. Sahabai anjeun anu kiwari ngalakukeun tindakan. Moga-moga sing bisa numpes para kompeni katut pengkhianat ieu nagri serta bisa ngabebaskeun kuring dina cangkreman pihak walanda. Cek Nyi Campaka ngagarantes dina jero hatena. Dina kaayaan keur kitu, jungkal koson kulahe. Sakali sora bekasan bedil disada turut teu kanyawan ti maradatangna. Nyawa-nyawa sirah prajurit diantarana aya nu terus sopak lodong kaluar polona lantaran kasabat ku timah panas. Atuh puguh harita sakabe prajurit jadi pating rarenjag kaget nempo eta kajadian. Tapi teu lila kituna teh gancang diantarana ngeberkaskeun bedilna masing-masing meh ka unggal madan. Di eta tempat nunggu jadi seaku suara tembakan dor ngan ku sabab eueuh tanda-tanda anu kabeunangan ku tembakan anu dilakukeun ku maranehanana sakabeh. Harita Kapten Abud gancang marentah supaya mariksa kaayaan tempat-tempat anu bala jeung loba rungkun. Susuganan aya jalma nu beunang katembak tinggal layona pikeun bukti baweun ka markas. Ngan dasar kudu kitu we. Kuduna seorang prajurit anu nyorang tempat anu bala bet ngadon balangna serta daek teu daek awakna ngagedebru labuk nang kuban nalika sukuna ngait kana akal. Kalieung gedebru aduh jeung can oge leungit tina rasa kakaget jeung kanyerina. Ngadadak harita aya sakadang oray weling bijil tinu bala macok kana beuheung eta prajurit. Sakadang oray oge jiga anu ngartieun aya jalma jahat labu teh langsung we nyerenteng bari macok. Dina waktu nu sarua di antara nu ngajaga Nyi Campaka meh kabeh pati ngaranjug kaget nalika hiji jirim narajang ka maranehanana. Garakanana cepet nakerana cek pantar maranehanana mah hiung seuk jebrot jengkang gedebun.
Prajurit Walanda rubuh hiji-hiji ku eta jirim jalma nu taya lian ti Jakapawana teuning eta teh. Nyaho rombongan Walanda keur ngarandapan kakacauan aya nu nyerang. Jakapawana bat hayang milu aub gesan ngaburak bari kompeni Walanda sakaligus ngabebaskeun Nyi Campaka. Tapi eta tindakan teh mungguh matak ngabahayakeun kana jiwa sarta ngagokan karena tindakan Ki Bongsang anu kapaksa cicing ngatur deui siasat bisa ngabebaskeun Nyi Campaka nu jadi muridna. Kabangsa aing kudu ngagunakeun ilmu sukma jati wening ieu carana mah pikeun nyalametkeun murid aing. Ki Bongsang arek kagunakeun ilmu sukma jati wening anu tangtuna we leuwih hebat batan Nyi Campaka muridna. Ukur sabaraha geprakan meureunnan tur teu kurang prajurit anu rarubuh ku Jakapawana. Akhirna Jakapawana awakna ngadon terus ngajengkang ka tukang rubuh maring lemah bari mandi getih kahujanan ku timah panas. Teu aneh mun Jakapawana kitu nasibna sabab pangartina memang masih jauh kacukup mun kudu dipake nyerang atawa nyang hareupan kaum penjajah atawa musuh-musuh anu geus lila makalangan di dunia kajawarahan. Sabab Jakapawana boga pangarti oge timbang diwarah ku bapa bari can sapinuhna nyangking ilmu. Koson kerejat kulahe. Jakapawana terus ngerejat ngalepaskeun nyawa. Jakasona anu memang masih ngabandungan kana eta kajadian di tempat panyumputanana langsung singkil arek bijil tina panyumputanana ngan orokaya barang arek kaluar pisan kaburu ayat tilu tungtung bedil ujug-ujug antal kana tarang katut pundukna. Tilu serdadu Walanda geus langsung boga kapastian yen eta jajaka teh tangtu nu ngalakukeun tindakan geus mateni balad-baladna ku cara ngabongohan. Angkat tangan, berdiri, kamolang. Cek hiji prajurit diantarana nitah nangtung ka Jakasona bari ngancam. Jakasona anu ngaleper awakna terus maksakeun maneh nangtung. Bae dua leungeunna ranggah ka luhur, beungeutna beureum jiga arek ceuri. Hiu, jebrot. Cukang irung Jakasona ditonyok ku seorang prajurit setakar kebek. Cer. Tina liang irung Jakasona langsung ngucurkeun kecap. Teu lila Jakasona terus digiring ku tiluan. Dibawa sarta dijagrageun ka Kapten Abud bari mere katerangan yen eta jajaka teh pasti baladna nu pieup beunang ditembak. Oh, jadi maneh duaannya anu geus ngalakukeun tindakan mateni prajurit-prajurit Walanda teh. Ampun, lain kuring oge lain lanceuk kuring anu tadi ngalakukeun mah lain. Jakasona beuki kataras sepapias beungeutna lantaran sieun. Alah, ngangles sagala sia kunyuk. Komo ngaku adi lanceuk mah dewek beuki teu percaya deuleu. Arek coba-coba ngaheureuikeun ka dewek sia teh. Jeung pasti maneh duaan aya hubunganana jeung awewe anu kiwari jadi bebanang deweknya. Oh, henteu aslina lain kuring. Ampun, mak. Iya abdi mak abdi tulungan mak. Jakasona nepi ka ceurik harita teh bakating ku sieun. Iu cerebet. Asa ngeunah meureunnan Kapten Abud leungeunna terus nampilingan pipi Jakasona nepi ka gareun. Nempo kitu Nyi Campaka puguh we ngarasa teu tega gancang harita nyarita semu nyentak. Lepaskeun eta jalma biadab, lepaskeun. Cek Nyi Campaka. Kapten Abud gancang ngareret ka palebah Nyi Campaka. Nya pasti cek dewek oge pasti silaing duaan aya hubunganana jeung eta bikang ge carana mah. Silaing duaan kudu dikoncoran ayeuna keneh di patempatan deuleu. Cek Kapten Abud gancang mere deui komando ka prajurit Walanda. Tembak oge tembak. Tapi acan oge prajurit Walanda ngabekaskeun bedilna. Pikeun nembak Nyi Campaka katut Jakasona ngadadak harita aya tilu jirim jalma anu sarupa
anu hiji nyamber awaknya Campaka pikeun dibawa Indit ninggalkeun eta patempatan. Bari sapasang suku mata ngejehan sabaraha urang prajurit nepi ka ngacerengkang rubuh maring lemah. Curena jeung kolewat set kepiu jebrod kolewat ke des cengkang koleang kedebut Nyi Campaka mah geus eueuh di eta tempat dibawa Indit ninggalkeun eta patempatan ku Ki Bongsang. Sedangkan prajurit Walanda masih keneh katipu panenjona ku dua jirim Ki Bongsang anu terus nibankeun panarajang kamaranenan jeung unggal-unggal anu kabeunangan pasti we rubuh maring lemah. Ngan memang prajurit Walanda teh masih keneh loba jumlahna kalayan kumplit keneh ku senjata seuneuna. Harita jirim Ki Bongsang hiji-hiji ditembakan sirahna disangkana mah lawan merena teh kembar dor cengkang kedebut les tapi kabehanana jadi pating laranjung kaget. Mangsa dua jirim Ki Bongsang rarubuh ka lemah bari dina kayan sirahna anu barolong lebah tarana lantaran katembus ku timah panas. Eta jirim anu katembak tebet terus laleungitan jirimna tanpa lebih hilang tanpa karana sirna nungguh taya tapak-tapakna acan. Omo nalika nyaho Nyi Campaka geus eueuh di eta patempatan mah kabeh lain deui kageteunana. Pon kitu di Kapten Abud hatena mungguhan jelu taya papadana. Kapten Abud katut anu sejena bener-bener bingung meh teu manggih tungtung sabab arek terus balik ka markas era jeung sieun dicarekan sabab teu hasil mawa babandang. Malah ngadon prajurit Walanda sawareh di antara jar di Banusan. Sedangkan Sersan Joko katut si Aceh ngadon arindit ka Gua Maung ngalongok ka Yanda Maraseta. Aduh, kumaha atunya ari geus kieu? Ari balik ka markas aing era jeung sieun dicarekan ku si Jenderal Gabriel. Sabab lain baik gagal ngalaksanakeun pancen. Tapi 13 nyawa prajurit ngalayan. Sersan Joko jeung si Aseng bet ngadon arindit di ka Gua Maung deuh. Aduh, aya wae mah ieu masalah teh deuh. Kapten Abud ngadon anteng ngahulang ngaragaman bari hatena galecok ngomong sorangan. Harita prajurit sibuk nguruskeun layon balad-baladna poho kajakasona anu ngamangpaatkeun eta kayaan. Terus kabur ninggalkeun eta patempatan geus nyalametkeun diri tina ancaman bahaya. Sakaligus arek menta tulung ka jalma lian. Sedengkeun layon jaka pawana mah taya nu mirosea diantepkeun we sina ngajepat. Tapi barang jeung kitu prajurit Walanda diantarana anu terus inget ka jakasona laju bebeja ka Kapten Abud anu keur ngahulang. Kakarek bebeja ka Kapten Abud, nah atuh hari ujug-ujug ulu waktos nah kabujeng see wadia balat ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh kurang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto kurang lajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mung kuramit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.